Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ari Wikanta satepina di luar langsung dipapak ku serangan ku gerakan-gerakan anu gesit ting tanginas. Wikanta geus sayaga pikeun narima kana naon anu bakal kajadian. Pirasat hate manehna yen anu datang ka saung teh lain jalma anu bener-bener niat hade. Hiat, rasakeun ya, rasakeun ku sia akibat tenggelan aing, rasakeun. Kitu cenah cek Biro. Bari langsung metakeun pangabisana nu dibarengan ku tanaga lapisan nu dituju ka Wikanta. Sameme serangan kena kana sasaran. Hiuk juralit plos. Tenggelan Birong teh ngeplos teh kena kana sasaran. Sakilat Wikanta ngelok. Bari Wikanta metakeun pangabisa najong suku Birong. Duk des. Dua kekuatan paadu. Birong kaciri nyengir, nahan kanyeri akibat bentrok jeung Wikanta. Ari Wikanta sakilat ngajaul kaluhur, awakna jujur lalitan. Saking gancangna eta gerakan meh teu kaciri ku Birong. Ari Japra nyaho-nyaho geus ngadenge suara Birong anu ngaguak, sirahna asa bejad kakeunaan ku tenggelan Wikanta. Tuh, des cebrot. Aduh. Aing ngabangkieng dia saeutik. Bro, rek nam lu aing. Aduh. Oh, nah tadi siapa? Ngalamun teuing teh ngalawan musuh. Ulah dianggap enteng euy. Beunang mah beunang we atuh. Make jeung bari disebutkeun rek ngabangking segala terus rek namru. Urusan tukang dongeng nu kitu mah sia teh. Nyeri mah nyeri we ka dinya sorangan. Rasakeun. Kitu cenah harita cek Japra. Ngadenge guakna Birong teu sadar Iwin jeung Oci teh lumpat menitarik pisan. Teu mikirkeun ka mana tujuanana. Ari Japra nempo Birong mundur bari jeung ngaguak, pok ngagerentes dina hatena. Keke. Nah jurus naon atuh? Me sarua jeung aing jurusna ieu jalma. Piraku muridna Ki Guru mah. Ti samemehna ogenan aing can pernah neuleuh kana dedeganana. Ah sabado teuing sarua ogenan. Naon rupa jurus anu dipibanda ku eta mangkeluk. Anu penting saha wae nu ngahalangan kana pamaksudan aing dipodaran ku aing mah namanya. Kitu cek Japra. Teu loba pamikir deui. Japra langsung nyerang ka Wikanta ku tenggelan-tenggelan anu mati. Dituturkeun harita teh ku tajongan-tajongan anu mantak maragatkeun ka lawan, anu mantak ngabahayakeun lawan. Wikanta geus taki-taki kana naon serangan lawan anu ditujukeun ka manehanana. Pok Wikanta teh ngagerentes dina hatena. Kurang ajar. Jigana ieu mangkelukna ieu anu sok ngaririweuh jeung ngaranjah lemur teh. Naon sia? Naon sia bacaan sagala rupa? Jampe hirup manusia atawa jampe modar. Sia geus wani-wani nyeun pucuk ti girang sia. Geus wani-wani nyeun pucuk bari jeung ti girang deui sia. Aduh aing kaselak batuk sia. Kela aing batuk heula sia. Batuk heula aya rorongo kalebok ku aing. Kurang ajar sia rorongo. Alah lamun matak sebeuh maleung. Bisi sia hayang apal ieu. Aing ieu. Tah. Si Japra dulurna anu sia kung si tarung harita tah anu jeung awewe. Ingat kan henteu sia. Utang getih bayar getih sia. Aing kakaragalaman tah. Dulur aing nepikeun ka patelak jeung bobor karahayuan. Cek Japra harita teh susumbar ka hareupeun Wikanta. Ari Wikanta ngahulang sakedeung harita teh. Oh. Jadi sia baladna nya, balad mangkluk eta. Paingan atuh. Bener. Ieu anu sok ngaririweuh ka ngalemur teh. Der lah ari kitu mah. Urang ijen jeung aing. Saha nu panggeulana modar. Sia duaan atawa aing urang tarung sabuk milang tatu deui. Kitu cenah cek Wikanta bari nunjuk kana beungeut Japra anu kaciri hurung ruhai siga panon heula. Ngadenge Wikanta ngomong kitu teu anta parah deui Japra harita teh nyebrut najongkeun sukuna nu dialana beuteung jeung dada Wikanta. Ari Wikanta geus iatna jeung taki-taki sakilat Wikanta ngagiwarkeun awakna suku katuh ditarik ka gigir bari jeung suku kenca ditekukeun dibarengan ku awak anu rada doyong ka tukang. Hiat! Suku Japra harita tengah hiuk saking ku tarik-tarikna dina gerakan. Hiuk leplos. Serangan Japra teh ngeplos.
anu baru karena ka Japra sorangan ngabangkieun ka gigir kabawa ku tanagana sorangan kaciri harita teh ku Wikanta aya lolongkrang kosong tidinya teu anta parah deui Wikanta ngasupkeun tenggelan kana dada musuh bari jeung disusul ku siku nanggal pisan kana beuheung Japra disusul deui ku tajongan kana beuteung Japra sakolepat pisan eta leungeun Wikanta teh des duk duk dang heua Japra teh nepikeun ka ngadang heuk ngadayagda pas rek tengkat deui cebrot Japra teh diketik dadana kaplok ya dan agak sia bisa macakan gerakan aing kurang ajar dasar manusia ucut burung ada ados ya aduh lumayan oge lumayan muji aing dah kenapa nenggeus ya ayaan saeutik ayaan kitu cenah cek Japra jiga nu kasandingan teu malire harita teh kana naon-naon atuh sakilat ngacuralitkeun awakna ka tukang curalit jeng nangtung deui bari jeung melong ka Wikanta sakedapan mamanehna ngahulang nya ieu manusia teh lain bantrak-bantrakeun geuning pangartina dasar iblis setan anu geus ngahiji tah ngabaju miraga sukma manehna bisa oge tah nahan serangan aing padahal geus ampir sapinuhna tah tanaga aing nu digunakeun kitu cek Wikanta telila kadenge harita teh Japra seuri susumbar bari jeung nyarita ka Wikanta sok sia juri kebon momen di Gunung Karangbawang keterukeun pangabisa sia ulah disesakeun jeung aing mah keterukeun kabeh lah supaya teu kagok sok tadah ieu hiya hop i hayat jelang Japra teh ngajelang bari maksudna mah arek ngababad beuheung Wikanta ku tajongan anu mati tapi Wikanta sakilat ngelok harita teh plos panajong Japra ngeplos nya geus kitu mah Japra jeung Wikanta teh ragot tarung bari disaksian ku Birong anu sungar sengir masih nyeri keneh ngararasakeun tenggelan Wikanta jeung Japra silih seret silih siku jeung silih teunggel kabehanana pada ngetrukeun pangabisana anu dipimaksud di antara maranehna kudu aya anu bobor karhayua Dekarasa harita teh nu tarung aya kana 2 jamna. Katempo Japra juga geus kadese. Kitu deui Wikanta tanagana geus mimiti bea. Sabab jurus-jurus nu diandalkeun ku Japra oge jurus-jurus anu dipake ku Wikanta. Kabeh ogenan ampir mesarua. Wikanta najan dina hatena bingung bari jeung ngahulang oge. Keur kitu harita teh Japra ngareret ka belah kaler. Pas katempo aya nu kokolebatan duaan. Kebeg Japra teh ngarenjang. Sabab kaciri 2 awewe kerting kurusuk arasup kan bala pok Japra teh nyarita ka Birong Birong ari siang ngajedog wae deuleu ku sia tuh susul bikang tuh arek mabur sia buru tewak kitu cenah ceuk Japra marentah ka Birong ari Wikanta harita teh kakara sadar ka Iwin jeung ka Ocih nu jadi anakna barang keur ngahulang kitu teu anta parah deui hiuk aya serangan bangbaraan pereup Japra ngahiuk ngalah kana dada Wikanta teu anta parah deui 2 tanaga antara Japra jeung Wikanta diadu sapada harita deg deg des leungeun kenca Wikanta ngeupel kana leungeun katuhu Japra ari leungeun kenca Japra ditewak ku Wikanta teu anta parah deui Japra jeung Wikanta pageuh pacekel-cekel pada hayang meunang dina kaunggulan dereg-deg ka hareup dereg-deg ka tukang bro duana nangkuban gorentel ka kenca gorentel ka katuhu sakapeung awak Japra jeung Wikanta ngajaul ka luhur terus blag-big blag murag kahana tapi keukeuh eta cekelan teh teu daek leupas harita Japra mapatkeun ajian pamungkasna anu jarang dipake ku manehanana anu balukarna Wikanta ngagoak awakna asa panas asa kaduru ku alatan ajian anu dipibanda ku Japra nyaeta ngabogaan ajian puseur geni anu eta ajian teh lamun sikeuna kalawan bakal panas malah jadi tutung jika kabeuleuh
Sarua harita nuka alaman ku Wikanta, leungeun Wikanta jadi hese muka, leungeunna karasa napal kasedot ku Tanaga Japra, anu ngabalukarkeun, dina awak Wikanta jadi ngebul. Waduh, panas, panas. Ceuk Wikanta harita teh bari calawa. Ari Japra, sabot Wikanta keur nahan ka nyeri, disusul tepus ku tenggeulan kana dadana. Hiu des! Kocea, Wikanta teh ngocea, aweuhanana ting saleor ka unggal madha. Tobat! Cek Wikanta, galeong dayagdag, bro. Wikanta teh namruk, bari awakna siganu kabeulin. Wikanta ngatur napasna, tapi tanagana geus beak. Dina dada Wikanta karasa nyesak, nyelak rek ngapan asa hese. Pok Wikanta nyarita pegat-pegat. Kurang ajar sia. Anjeun manusia anu biadab. Nyai Oci Darman hampura Bapak. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bari kulahe Wikanta palastra sapada harita. Keuna kana titis tulisna perlaya di leungeun Japra anu jadi gegedug garong. Nyawa ninggalkeun raga. Maot pingaraneunana. Harita Japra ngadenge Wikanta nyebut asmaning Allah. Japra kalaka ngahaha seuri, jiga seuri iblis anu kalaparan. Tuh teu sabaraha tah kadijayaanana eta mangkluk teh. Teu sakara-kara. Sakitu wawasan sia teh manusia. Kitu cenah harita teh cek Japra. Ari Iwin jeung Oci harita teh keur lumpatan keneh. Cerila kadenge sora walungan anu seah mantak iman. Peuting namahan sepi jempling karasan. Sasatuan peuting anu aya di pileuweungan kawas anu midangdam nempo Iwin anu keur asruk-asrukan di nubal. Curingkang polepat curingkang. Aya hiji bayangan miheulaan ka Oci jeung ka Iwin. Jeleng jelegedeg nangtung hareupeun Iwin. Atuh gebeg Iwin teriwas. Reg leumpang nate eureun. Bari melong ka eta jirim anu megatan. Iwin jeung Oci teu lemek teu nyarek. Anu aya mah manehanana bati bingung jeung reuwas. Kudu kumaha nyingkahanana. Kang Wikanta, tulungan abdi Kang. Tulungan. Kitu sasambatna hate Iwin. Bari melong ka eta jirim anu nyegat ka manehanana. Bedoel teh. Ade ka mana atuh gelis? Ade ka mana? Yap ka dieu ulah asruk-asrukan kitu tabarareda. Ulah sok nyieun pipanyakiteun. Rek lumpat-lumpat ka mana? Mending ge cicing jeung Akang. Hayu, capek asruk-asrukan mah. Kitu cenah cek eta jiri. Si horeng teh eta birong anu dititah ku si Japra pikeun ngudag Iwin jeung Oci. Ngadenge birong ngomong kitu. Iwin jeung Oci karek sadar yen manehna teh dipegat ku jalma saurang deui anu tadi kungsi tarung jeung Wikanta. Iwin dina hatena ngarasa kaget sabab eta jalma teh lumpatna ka tidak pisan cepetna tur padahal manehna teh cik pangrasana geus ngarasa lila ninggalkeun tempat saung ranggona. Harita Iwin terus ngareret ka Oci bari nyarita lalauna. Nyai, selamatkeun awak Nyai. Kumaha we carana sabisa-bisa? Anu penting mah bisa jauh ti ieu tempat. Sabab pamaksudanana kurang hade. Ngadenge indungna nyarita kitu Oci surti teu mikir dua kali. Oci lumpat ngadiketan kana surawalungan. Cek pamikir Oci, hirup syukur maot teu nanaon daripada manehanana kudu kacerek ku eta jalma. Harita ku Oci kaciri. Cai walungan keur umpal-umpalan najan teu pati jelas oge. Kang Darman, hampura Oci Kang. Kitu deui kabebene hate.
pupujaning ati. Hampura Kang, hampura. Celang kalayang awak Ocih teh ngalayang ka dasar walungan. Teulila kadenge kujubar. Nemrag cai anu keur umpal-umpalan. Lep Ocih ngalalep, sakapeung muncul, sakapeung ngalalep. Kasurungkeun jeung katari ku cai walungan anu keur caah. Koloyong kabawa ka bibir gawir. Cedak awak Ocih teh kidagor kana batu. Lap Ocih teh ngalalap teu muncul deui, teuing ka mana leosna. Ocih kabawa ku cai walungan. Cagayan Ocih, urang teuneun di handeulem sieum, urang tunda di hanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Aina urang malikan deui nyaritakeun Iwin nu jadi indungna. Harita nempo anakna ngrelas terus kadenge anu ngagejebur dina sora walungan ngan bati rumenghap. Mantok si iblis. Ceh, nanaonan sia make jeung halangan kana lengkah aing deuleu, jeung dikumahakeun salaki aing sia. Ngadengi Iwin nyarita kitu dibarengan jeung Cumidu. Birong kalah kaseuri jiga nu bunga. Hehehe. Nalis anu dontok. Iap ka dieu. Ngingjeng ambek sakomo Cumiduh mah. Awon eta teh. Mending gayap ka dieu. Ulah nyiksa awak. Ilu jeung akang hayu. Ngajedog sia. Awas lamun ngalengkah. Kitu cenah cek Iwin. Tidinya Iwin geus mimiti bingung kudu kumaha nya pilampaheun. Kudu ka mana nya indit. Pok deui Birong teh nyarita. Gas gelis. Ulah loba pikiran Nyai. Salaki Nyai mah geus peraya dah dijajabkeun ka akhirat. Kulancek uik geus pasti asak jigana teu meunang meuleum. Moal bisa ngalawan kana wawasena tuda. Kitu cenah cek Birong. Ngadenge caritaan kitu leket teh. Awak Iwin teh leuleus asa dipupul bayi, tapi Iwin nguat-nguatkeun karep. Satekah pola meperhatena ku sorangan. Kang, mudah-mudahan akang teh disalametkeun tah, oge bisa nulungan ka abdi. Sok sanajan si Nyai kumaha teuing nasibna tah. Tulungan Kang, tulungan. Kitu cenah cek Iwin, sasambat kawikanta. Nempo Iwin ngahulang kitu, si Birong bea kasabaran. Sakilat awak Iwin teh ditangkep, kerawak keplek kana tak-taknakeun. Bangun hampang pisan ka tempona. Iwin harita teh terjalan bari jeung jejeritan. Sora Iwin anu jejeritan ting saleor kaunggal madha, bubuhan di leuweung, arek saha atuh anu nulungan, oge kaayaan dina wanci peuting. Cicing Nyai, cicing, hayu, urang ini di tempat. Kitu cek Birong harita teh. Lepaskeun sia setan, lepaskeun Kang Wikanta. Kang, tulungan Kang. Tulung. Cek Iwin harita teh barita terjalan pakupis dina tak-tak Birong. Tapi ceklan Birong sakitu pageuna. Nya lila-lila mah Iwin teh beak tanaga, manehanana pasrah ka nu makawasa. Iwin leuleus teh tangan pangawasa. Curingkang, celeng les. Si Birong anu mangul awak Iwin kateureuy ku beleg-begna peuting. Harita kaayaan dina waktu eta, kadenge Surakasin tuges kongkorongo, nyirikeun peuting bakal kaganti ku beurang. Brai serangenge teh medal ti belah wetan. Birong masih kene manggul Iwin anu can sadar kene. Ti kukur milu paur, manu kerak, mantak ngarakacak, kapinis jiga nu sedih, lutung jiga nu bingung, nempo Iwin nu dibawa ku Birong. Terilah harita teh Birong asrog kategalan, kaciri ku Birong, aya solokan leutik caina herang ngagencelang. Pas ngalieu ka belah tonggo, aya cau muli anu geus arasak dina tangkalna. Kabeneran aing ya. Keur mah aing teh capek jaba lapar, ieu beuteung teh manika rasa ku aing geleger cenah. Pas ngareret itu aya cau tuh.
ada nawe tah sisa kadang monyet teu apaleun yen di dieu teh aya cau. Berarti meureun milik aing nya teh. Aing teh atuh loba milikan. Jaba boga milik nu geulis, jaba ayeuna beuteung bakal kaeusian, supaya aing teh ari beuteung geus kaeusian mah bakal aya tanaga. Tanagana jag-jag. Leuheung we ari jag-jag mah meureun. Ieu si neneng geulis teh bakal bungaheun. Kitu cenah cek si Birong bari ngencakeun Iwin. Harita si Birong metakeun heula wawasena. Notok urat anu aya dina awak Iwin supaya pas sadar Iwin teu bisa walakaya. Dasar garong kahot sagala diuli ngan hanyakal lain keur kamaslahatan balarea. Ieu mah dijadikeun pagawean anu teu munasabah. Sanggeus ngalakukeun kitu terus ngaluncatan solokan. Birong cacamuilan ngadaharan cau. Bari ret-diret deui ka Iwin anu keur kapiuhan. Bari ka tempo sampingna Iwin rada soeh dati kakarait waktu lumpat di tengah leuweung. Atuh mata Birong teh maninga burila kawas mata hilang bari jeung kumetap sagala rupa terus dipelong teu ngiceup-ngiceup. Aing ngurak cau asa tambah amis. Halah teuing buuk galing muntang teuing beungeut ngadaun seureu alah awak maninga gelempong gitu. Bodas talir humbut teuing herang koneng umyang mantak betah we lamun dipelong. Lah teuing nasib teh asa ku gede-gede teuing milik. Bagja pisan meureun teh aya nama aing teh bisa hees babarengan tah jeung nu nulis. Birong nasib teh geuning asa ku mujur-mujur teuing sia teh. Ieu meureunan anu disebut anugerah teh. Anugerah ka aing. Tapi na awewe teh teu usik-usiknya. Ngalempreh bae. Pirah ku ari modal teu pupuguh mah tah. Kitu cek Birong. Bari paneutupna tetep nyidik-nyidik ka sakujur awak Iwin. Srog harita teh Birong ngadeukeutan ka Iwin anu masih kena ngalempreh. Gap kana beuheungna, tilila ngarampa kana leungeun Iwin. Pas keur nyabak leungeun Iwin, kulisi Iwin teh harita usik. Brai beunta lalaunan, Iwin ngahulang sakedeung ngingat-ngingat naon anu geus kajadian. Barang ret, kajirim anu aya hareupeunana, burilang mata Iwin teh ngaburilang, bari pok nyarita. Setan alas, iblis rek dikumahakeun ieu aing ye. Teu sudi teu ridho aing mah digubuk ku sia deuleu. Mending podaran wae aing teh sakalian daripada dipake ngumar hawa nafsu sia. Kitu cenah cek Iwin, teu karasa. Tina bibir mata Iwin berbay harita teh cimata murubut masihan kana pipina nahan kasedih jeung pinuh ku rasa nalangsa. Dina waktu eta Iwin bener-bener sedih anu lain lumayan. Cicing nyai cicing ulah barontak nyai, diam saja di tempat da moal neon-neon ieu. Tenang sing percaya ka akang. Moal bisa kukumaha da geus jauh ieu mah di mana-mana. Moal aya jelema anu nulungan. Iwati kita berdua nyai. Tak engke lamun panggih jeung lanceuk uing ka karata ku uing dicageurkeun nya wayahna we ayeuna mah ieu kudu narima cicing pasrahnya. Kitu cenah cek Birong. Ari Iwin ngan bisa pasrah harita teh teu bisa kukumaha. Akibat tina totokan urat sarapna. Iwin narima kana nasib anu keur kaalaman bari jeung dina sawanganana kabayangkeun salakina keur ngabebengkang jadi banusan. Ras inget deui harita teh ka Oci anu ngagajeleng ka walungan. Teuing kumaha nasibna anu saterusna kabawa ku cai walungan. Ras inget deui ka Darman anu teuing kumaha nasibna. Ya Allah Gusti Nu Maha Suci, disim abdi Dawidi salametkeun pun anak sadayana. Abdi ridho dugikeun ka pati asal salametkeun pun anak sing tiasa ngabela ka balarea oge numpes jalma-jalma anu jarahat. Kitu cek Iwin sasambat menta tulung ka Gusti Nu Maha Suci, menta murahna ka Nu Makawasa anu ngusik malikeun ka sakumna umat
anu aya di jagat pawenangan alam dunya marca pada ieu. Cag urang tunda heula kaayaan Iwin anu teuing kumaha nasibna anu ayeuna keur aya dina bahaya sasat di sanghareupan ku jalma nu durjana anu geus kaancikan ku iblis anu marakayana. Ayeuna urang nyaritakeun di lembur Campaka kaayaan Darman harita teh jeung Idon saberesna mermanakeun anu taratu oge meresan barang-barang anu sesa diranjah ku komplotan garong teh. Harita pok Idon teh nyarita ka Darman. Man, urang arek ka imah heula nya. Arek mawa salin supaya uing boga salin tah. Lamun seug diajakan ka huma. Oh kitu, nya sok atuh ke didagoan we di imahnya. Uing arek mandi heula yeuh, carepel. Kitu cenah cek Darman. Ari Idon teu loba omong, geus nyarita kitu ka Darman maleos manehna init. Ngajug-jug ka imahna keur babersih bari jeung mawa salin. Kocapkeun harita teh wanci bada asar Idon geus aya di imahna Darman. Pok harita teh Darman nyarita. Tak kieu meureun Don, ti sapra kajadian dina peuting kamari kuring teh asa boga pirasat anu kurang hade ieu. Asa melang ka indung jeung ka bapa kuring. Tadina marek reureuh heula ieu teh di imah. Tapi asa hayang jol amprok wae tah jeung nu jadi indung. Jadi kapaksa urang ka ditu wae ka huma nyusul bapa di ditu bari jeung ngabejakeun tah sagala rupa kajadian anu geus tumiba teh di lembur. Kitu cek Darman bari melong harita teh ka Idon. Hayu pisan man, kuring mah bunga diajakan mah. Da sakuduna atuh urang teh bebeja tah ka pawikanta naon rupa nu geus kajadian di lembur. Nya saeutik henteu ku ayana kajadian kieu teh jadi pamikiran urang sadarea. Soal nama bisi komplotan garong teh heg ngayakeun tindakan deui anu kadua kalina. Kitu taman. Nya kuring ogenan ka bapa teh arek ngawayahnakeun. Sina ditinggalkeun wae ngahuma mah heula. Keun bae da moal naon. Anu penting mah sina ngajaga lemur we heulaanan supaya bisa regreg tah ari aya bapa mah. Kitu cenah cek Darman. Nya bener man. Ek iraha tu mangkatna. Nya ayeuna wae meungpeung caang keneh. Sok sanajan pasti tah di jalan kapoekan tapi teu naon lah. Urang teh kudu bebeja heula tah ka tua kampung. Bisi dedeupeun oge bisa ena naon deui. Hayu ayeuna mah meungpeung berang keneh. Urang ka tua kampung heula, ka tua kampung terus we mangkat. Cek Darman harita teh ngajakan ka Idon. Nya teu talangke duanana harita teh saged. Ari Darman geus kokonci mah di imahna. Jerut manehna ge turun, leumpang nuju ka imah tua kampung, dituturkeun ku Idon. Nya sanggeus tepi mah Darman jeung Idon ka imah tua kampung. Tuluy ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Pang-pang nama arek laporan kanu jadi bapakna. Naon anu geus kajadian di lembur Campaka dina mangsana peuting kamari. Calaku tua kampung nyaluyuan kana niatna Darman. Bari sok sanajan kaayaan hatena boga rasa melang jeung hariwang sabab Darmana mangkat nyusul bapana teh dina mangsana geus pabuburit. Tan wande di jalanna bakal kapeutingan. Tapi tua kampung percaya ka Darman tangtu manehanana bisa ngajaga diri sajeroning di perjalanan. Nya sanggeus laporan ka tua kampung mah Darman jeung Idon teh leos ninggalkeun imah tua kampung. Anu saterusna ninggalkeun lembur Campaka arek nepungan anu jadi bapakna nu keur aya di Leuweung Jati.